Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang Ewok Baraya. Ayo Mang Ewok di Balandongan di kebun buah naga. Uh. Kaleresan neme beres hujan Baraya. Tos raat. Bageureum. Bulan puasa kieu. Baraya. Pagerna merah putih. Awahyuna. Bade ka mana? Bade ka Cibinong. Ka Cibinong heula, Baraya. Ke sareng Awahyu di ieuna Baraya. Dicek. Sambung lagi sekedap. Aya si bapak keur mesekan kacang beureum Baraya. Kacang naon, Pak? Kacang inu cenah Baraya. Joget Baraya. Kacang joget. Nah, Baraya. Can beureum pisan warna pink. Kan ayeuna mah bisa ditahu yang panen tinggal. Tah. Jadi mampang mumpung Baraya. Ayeuna pangosna meureun nuju rada seueur anu Sakilo teh 20.000 Baraya. Eleh beas oge ku ieu Baraya. Ma itu panen di mana, Mak? Bon saha, Mak? Suku dinosaurus badak Baraya. Arek kepala domba, arek kudu domba. Spasium. Pedo Baraya. Bisa ada pada yang order Baraya. Tinggal datang ke Balandongan. Tah, di dieuna nama sakitu pokona nama. Jadi Baraya, selain aya kebun buah naga di Balandongan, aya oge kebun mana itu Pak? Kebun kacang. Kebun kacangan. Oh, jadi sistemnya teh Pak tumpang sari Baraya. Jadi satu lahan ada beberapa tanaman tumbuhan yang ditanam Baraya. Jadi selain buah nagana oge dipelak panen, jadi dihandapna dimanfaatkan oge dipelakan ku kacang beureum. Orang rabut Baraya Baraya urang panen kacang beureum. Ih. Beureum Baraya buah nagana. Cengek oge Baraya. Aduh. Rausennya di perkampungan masih sepakolakan model kieu Baraya. Jadi ieu tangkalna teh Baraya kacang beureum teh urang cabut. Babari ini ngagolomong Baraya.
sabari baraya. Baraya kurang Mak, awaan ieu teh. Yuk. Sampel ya, ieu aja. Mak, eta cengeknya apa barunya? Oh, nya. Duh, baraya. Anu bieu di ala di pipitan. Sekian dulu baraya petualangan Mang Ewok kali ini. Ikuti terus petualangan Mang Ewok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.